sifatan jelema nu bakal cicing di neraka jahanam geus dijelaskeun ku Gusti Allah. Urang kuari melalui ayat ieu bisa nyaho si eta penghuni neraka jahanam. Si eta penghuni neraka jahanam. Melalui ayat ieu bakal nyaho ka penduduk neraka jahanam. Bakal nyaho. Bahkan lain ka batur bae buah aing. Ya Allah. Masya Allah. Allah. Setelah Gusti Allah nyaritakeun ka bangkawarahan Yahudi, didatangan Kanjeng Nabi diangkat sebagai Rasul tadina ditunggu-tunggu lantaran nyahonya dina kitab Taurat, tapi ku takaburanana teu iman nyana ka Kanjeng Nabi, teu iman nyana ka Allah, buang kawara ya. Sok cek Gusti Allah Muhammad fakta susil kosos bedakeun cerita-cerita dongeng-dongeng tentang kebuah kawarahanana Yahudi, kabiadabanana Yahudi, termasuk Nasrani anu teu iman ka Allah, teu iman ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Bedakeun fakta susil kosos. Lain eta bae Muhammad sampaikan dongeng ki Bal'am bin Ba'ur, jelema anu geus hebat deukeut ka aing, tapi nyana akhir hayatna kaluar ti agama Islam gara-gara berat kana dunia, pamere ti masyarakat, pamere ti pamarentah, akhirna kaluar nyana tina jalur Islam. Bejakeun Muhammad abengke di tahun 2015 besi aya kiai nu kos kitu tah dongengkeun Bal'am bin Ba'ur. Besi aya kiai nu ngarep-ngarep dibere ku bupati, ku gubernur, ku presiden, bejakeun ki Bal'am tah tigeus leuh kitu. Besi aya kiai anu dedeukeutan jeung Golkar, bejakeun tah dongeng Bal'am bin Ba'ur. Muhammad fakta susil kosos. Bejakeun ulah mentang-mentang maneh nama kitu kah kiai di tahun 2015 macan sabaraha encan sapira ka kiai adana ge mah sapira tapi deui lagi Bal'am bin Ba'ur mah jadi waliun min auliyaillah ngageter aras mun ngadoa murid 500 geus bisa halal liber. Tapi nyana aku diberi hadiah ku raja, hadiah ku masyarakat dan lain sebagainya, berat kadinya poho ka aing sing hade bejakeun tak kerjakeun kaki Golkar yakin hadena cenah aing mah lain Golkar PDI sarua aing mah jadi peti lukuat sarua bae aing mah jadi PKB aja aing mah minggu hareup moal ngaji ka anu nita. Ku ari geus saroplok. Kiai mah tetep masih utuh, kiai mah tetep paling ge rada isin-isin setik doang. Tapi DPR mah geus kalaluar teu ngaraji ku. Goblok cenah aing dicarekanan. Beus anu nyareka. Ya aing mah teu nyarekan. Gusti Allah nyarekan sia, awas sia. Je parang sana. DPR Golkar dia ngaji mundur kuari setengah ngaji lah tayang tidak yang ngaji Allah tayangan ku sia pengajian di Nusajen aya nu nyarekan sia lamun teu dicarekan sia mah kos kitu bidug sia mah awas sia kayak sada ku aing disogok cenah ki uci hayo aing sogok ku sia saulah leutik. Jadi dikamanakeun bikin gue kaki Fudoli kaji pendi tah los tah kena ngojay di dinya tah aing mah teh hayang aing mah leutik mah teh hayang gede atuh hayang aing sarua jak daun atuh jasugihan aing jeung DPR Golkar mah
parang sana sugihan aing sugih hayang dibere ku sia aing mah teu hayang aing dunia jeung Allah paling jaku aing aduh Gusti Allah teh ya urang keur lempeng awak maksudna lain atuh mah kitu-kitu maksudnya supayanya orang-orang cicing di dinya teh orenganan keur lelecehan ulah dikira kuaria aya DPR santri di Tangerang ada nyantri ada ngomong gak kula kiai orang yang bener sakumaha diomongkeun ku kiai teu beres di DPR teh ngomong atuh diangsongkeun ku jelema tah ngadu jeung sia emang gue nanya cenah anak kula nyoteng cenah ya kiai di Paraban ku duit kos kieu aduh masyaallah cekeun teh ajung ke tahun arep ku mandek nyalon deui endek tolong goblok teh jelema aduh ngomongnya gitu bener nama geus ngomong geus beneran gua mah geus bener lillahi ta'ala Allahu akbar jadi kayak ngomong tuh bener cenah kula ya aduh cenah anak kok cenah di Paraban ku duit kos kitu geus boga rasanya lagi untuk lamun nyana bae ngomong di hareupeun kula modal kos kitu aju kiai anu daek tah di Paraban kos kitu eta mah kiai pamustungan bos pamustungan teh mah kiai Gusti lalu ngomong lah sakira teh mah butuh sih butuh kumaha aju naik ka panggung ngadeulekeun ilmu sia raragagan ujianna boro-boro batur sia ge moal bisa gerege ngamangpaatkeun ilmu sebab Balam bejakeun faqqa susil qasas may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun may yahdillahu sahaja ku Gusti Allah ditukeun dibere hidayah untung bahwa muhtadi kauntunganana eta jelema teh atuh menang pituduh sabalikna wa mayyudlil saha jelema nu ku Gusti Allah disasarkeun rugi atuh faulaika humul khasirun rugi horenganan kabeh genang Allah insyaallah al-qaulu fi anna dzalika kulluhu min indillah al-hidayah minhu wa kadzalika al-idlal horenganan anu mere pituduh Allah nu nyasarkeun Allah urang lamun inget kadinya sararieun jadi tambah hak mutlak Allah nu bere hidayah jeung nu mere sasar adalah Allah ya Allah cuman Gusti Allah mere hidayah teh melalui seseorang geus jadi sunatullah padahal mah dek dijadikeun jelema mukmin kabeh tanpa rasul ge bisa dek dikafirkeun kabeh ge tanpa rasul bisa tapi Gusti Allah sunatullah ngaranna abengke di akhirat babari nanyana Allah ngutus rasul titah nuduhkeun ka umatna nu mantakeun jeung nabi teh salah satu rasul inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira
Kanjeng Nabi teh diutus ku Gusti Allah jang nuduhkeun basyira mubasyira wa nadhira bejakeun Muhammad aya sorga bejakeun Muhammad aya neraka tuduhkeun jalan ka sorga tuduhkeun jalan ka neraka adapun engke nu milih nama terserah umat ya Allah